مولا لوسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia badu fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majdzub nyana teh eta majdzub ngan majdzub teh aya nu terkendali aya nu henteu. Majdzub teh kos jelema mabok arak, jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana. Naon kitu nahan, ngacon teu, pikiranna biasa, da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga sekarang. Bidadari sini. Keur mabok. Mabok bir seperti geus lain sloki di peti mah geus lah. Terus bau awakna ge. Cek jangan saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu keur cicing dihareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngabudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Majdzub gesarua ka Allah bakatingku cinta ka Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Hallaj nyana ngomong kumaha nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deuna naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho sing hade teh kos kitu lantaran naon lantaran ka dituna besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atau ikos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-Hallaj di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun
supaya dibunuh mau tetep aja dibunuh agak seribe anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae pokona teu arti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku boh eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus nan kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogo urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogo aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblok kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranna tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos ku poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya ge mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz moal aya atawa wali zina moal aya wali judi moal aya wali mabok moal aya wali maling moal mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga dia sungguh si ayah kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian deh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap tadi nonton orkes lamun nya carita cok orkes waduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampiling habek
wali malah mentas nonton orkes ya. Saya nonton orkes. Orkes di mana cekan? Tadi diharap di mana? Apa diharap tadi lekeun biduan? Biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir. Beuh budak. Talian ku sorban habeg cekek habek. Beda lirikana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh